Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Al-Haqqah. Nu pasti tumibah kiamat. Mal-Haqqah. Naon anu pasti tumibah teh. Wa ma adraka mal-Haqqah. Jeung naon anu ngabejaan maneh perkara naon anu pasti tumibah. Kadzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. Kaum Samud jeung kaum Ad geus ngabarohongkeun kana kiamat. Fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah. Ari kaum Samud maranehna geus dibinasakeun ku nuting geleger. Wa amma 'Adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Jeung ari kaum Ad mah maranehna dibinasakeun ku angin tiis nu kacida ngagelebugna. Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Anjeuna nibankeunana 7 peuting 8 poe terus-terusan nya maneh bisa nyawang dina eta kajadian teh eta kaum tinggolepak maranehna kawas catangkorma bobo. Fahal tara lahum min baqiyah. Nya naha maneh bisa nyawang sesa ti antara maranehna saurang mah. Wajaa Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Jeung geus datang Fir'aun jeung jalma-jalma anu samemehna jeung pangeusieun nagri anu dibalik lemahkeun alatan maksiat. Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadhahum akhdatan rabiyah. Nyaeta maranehna uang kelangka Rasul pangerana duluy anjeunna nibankeun siksaan ka maranehna siksaan anu banget pisan. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Saestuna nalika cai geus leb-leban kami ngamuatkeun maraneh kana eta kapal. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Pikeun kami ngajadikeun eta kajadian jadi panggeuing pikeun maraneh jeung sangkan diregepkeun ku ceuli anu ngaregepkeun. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Nya upama sangkakala ditiu sakali. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Jeung bumi katut gunung-gunung diangkat tuluy dibebeutkeun sakaligus. فيومئذ وقعت الواقعة. Nya poe eta kajadian kiamat teh. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Jeung langit jadi bejad dina poe eta langit paburantak. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Jeung malaikat-malaikat anu di sisi langit nyuhun aras pangeran maneh dina poe eta teh jumlahna 8. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Dina poe eta teh maraneh bakal dijagragkeun kalawan hanteu aya anu buni deui di maraneh perkara anu ku maraneh disumputkeun teh. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Nya
nya jalma-jalma anu dibere kitab ti katuhunana bakal nyerita baraca yeuh kitab kaula. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saestuna kaula percaya yen bakal papanggih jeung balitungan kaula. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Nya manehna dina kahirupan nu dipirido. Fi jannatin 'aliyah. Di sawarga nu luhur. Qutufuha daniyah. Bubuahan petikeunana teh mani ngagalangsar. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Pek maraneh geura dalahar jeung ngarinum kalawan sukabungah bulantaran saniskara anu kumaraneh geus ditataharkeun dina mangsa-mangsa anu geus kalarung. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Jeung ari jalma-jalma anu dibere kitab ti kencaeunana mah bakal nyarita, duh mun seug teu dibere kitab. Walam adri ma hisabiyah. Jeung mun seug hanteu nyaho balitungan kaula. Ya laitaha kanatil qadiyah. Duh mun seug pati teh jadi pamungkas. Ma aghna anni maliyah. Taya tulungna harta banda kaula teh. Halaka anni sultaniyah. Kakawasaan kaula las bae leungit ti kaula. Khudhuhu faghulluh. Tewak manehna teh dului borogod. Tsummal jahima salluh. Dului gebruskeun ka neraka. Tsumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dira'an faslukuh. Terus lulun manehna ku ranteh anu panjangna 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Saestuna manehna teh hanteu iman ka Allah nu Maha Agung. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jeung tara nguar ngajak maneh dahar kanu miskin. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Bukituna dina poe ieu di dieu hanteu aya sobat keur manehna. Wala ta'amun illa min ghislin. Jeung hanteu aya dahareun salian ti getih campurnana. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Hanteu aya nu ngadaharna salian ti nu darosa. Fala uqsimu bima tubsirun. Lain kitu kami sumpah ku saniskara anu katenjo ku maneh. Wa ma la tubsirun. Jeung ku saniskara anu hanteu katenjo ku maneh. Innahu laqawlu rasulin karim. Saestuna ieu Quran teh pidawuh utusan nu mulya. Wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun. Jeung eta teh lain omongan tukang syair, saeutik pisan maraneh ari manna. Wala biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun. Jeung lain omongan tukang tenung,
saeutik pisan maraneh arelingna tanzilum min rabbil alamin diturunkeunana ti pangeran anu murbeng alam sakabeh walau taqawwala alaina ba'dal aqawil jeung upama manehna masu sabagian tina pidawuh kalawan asma kami la akhadna minhu bil yamin tan wande kami nyiksa manehna kalawan kakerasan thumma laqata'na minhu alwatin tuluy tan wande kami bakal megatkeun urat jantungna fama minkum min ahadin anhu hajizin nya moal aya saurang oge di antara maraneh nu bisa ngahalangan siksaan kami di manehna wa innahu latadhkiratun lil muttaqin jeung saestuna eta teh panggeuing pikeun jalma-jalma anu tarakwa wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin jeung saestuna kami uninga yen diantara maraneh teh aya jalma-jalma anu ngabohongkeun wa innahu lahasratun 'alal kafirin jeung saestuna eta Quran teh pikaduhungeun kapirin wa innahu lahaqqul yaqin jeung saestuna eta Quran teh haqul yakin fasabbih bismi rabbikal 'azim ku kituna geura ngamaha sucikeun kalawan asmana pangeran maneh nu maha agung